cek Kangjeng Nabi saja leman nu nyolateun nu maot datang ka anggeus ta eta teh dibere ganjaran sakirot. Lamun tas nyalateun kemudian nyana ngiringkeun ka kuburan sampai selesai nguburkeun ta eta teh dibere ganjaran 2 kirot. Panu pinter mah geus paham kirot teh ya pohara jasa ganjarana geus sakirot mun nyalateun doang mun 2 jeung nguburkeun 2 kirot. Anu pinter geus paham lantaran loba sahabat nu bodoh nanyakeun ya Rasulullah wa mal kirot, ya Rasulullah dupi sakirot sakumaha babari nyontohanana cek Kangjeng Nabi sakirot eta segede gunung Uhud lantaran nu kadeuleu gunung Uhud. Geus nyontohanana Kangjeng Nabi mah tah sagede gunung Uhud eta tah. Meureun mun dikira-kira Kangjeng Nabi na ayana di urang Gunung Karang nu dijeun. Segede Gunung Karang tah. Di luhurna aya sumur 7 mandi guys ya di dinya. Jadi Kangjeng Nabi babari jasa tuh ceng lamun hayang nyawa sakirot segede gunung Uhud oh tuh gede lamun 2 kirot atuh 2 kali gunung Uhud jadi kan kahartieun dah tuh.